warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izin ajeuna simkuring tiasa hadir di dinten ieu. Bapak sareng Ibu guru rerencangan oge anu hadir tos anu kusimkuring dipihormat. Hadirin sadayana nu dimulyakeun ku Allah, ngaljalmi tos ngaharepkeun kabagjaan dunia sareng akhirat. Kabagjaan eta nu tiasa dilakonan ku cara sakadaek hura-hura sareng sadaya anu hal ngalanggar syariat Islam, tapi kedah dilakonan ku cara ibadah nu tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngalakukeun ibadah mun dimimitian ku hate ikhlas, hartina ngalakukeun kaalusan nu teu hayang ditempo, komo deui dipuji ku batur mah. Urang kudu ngajauhkeun diri dina kalangtung ria. Sabab hal eta nu bisa ngahancurkeun amalan hade. Akhirna urang ibadah teh ngan sakedar meunang capek. Kanjeng Nabi Muhammad SAW nerangkeun ciri-ciri jami ria, nyaeta hiji, sanajan sifat aslina males, bakal rajin lamun hareupeun batur. 2. Ibadahna getol karena hayang dipuji ku batur. Mun ditegur hayang sok langsung pundung. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun dina sifat ria tadi. Amin ya rabbal alamin. Mun sakitu pihatur disimkuring mugi-mugi sing aya manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten pami masih seueur keneh pisan kalau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.